Hadirin rahimakumullah, raskeun kajian Sulam Taufik halaman 38. Wa yajibu fiha 1 2 3 4 5 6 7 8 salapan tihanap jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib fiha dina itu zakat pepelakan atanapi kutil balad anu dianggo makanan pokok naon al-usru 10 ilam tusqo lamun teu disiram bimu'natin kalawan nganggo biaya wa nisfuhu jeung satengahna tina itu 10 il sukiat lamun dicebor biha bimu'nah ngangge biaya wama jeung perkara jada anu tambah ala nisobi kana nisob ukhruj tah kudu ngaluarkeun anjeun minhu tina itu majada bikistihi lawan bagianana itu majada wala jakata jeung teu aya zakat piha dina itu tatanduran duna nisobi lamun teu acan nisob illa ayatatawa'a kecuali kana anu sunat wa amad zahabu panisabuhu isruna miskolan anapun ari emas nisobna eta 20 miskol atau sakitu Pak di logam ada liar hadirin rahimakumullah nyambung kene bahasan dina zakat tatanduran disebutna teh kutil balad hartosna makanan pokok nu dicanti alam diangge kakuatan berarti kutil balad mayoritas di Indonesia naon beas aya deui kutil balad jagong aya deui kutil balad gandrum tah ieu Pak aya zakatna eta teh tatanduran teh bade pare bade jagong oge bade gandrum kumaha tah
wa yajibu fiha al-usru illam tusqa bi mu'natin wajib ngaluarkeun 10 tina eta jakata tanduran tina saton berarti sakintal 10 kan nya bade parena, bade gandrumna, bade jagongna al-usru 10 ngan aya syarat naon syaratna ilam tusqa bi mu'natin lamun teu disiram make biaya hartosna ngadatangkeun caina kunyalira diusahakeunana atanapi lungsur ti langit hujan eta mah 10 wajib ngaluarkeun zakatna Pak lamun nalika nyebor eta pepelakanana atanapi tatandurana teu make biaya Pak teu make biaya diusahakeun ku sorangan neang cai udah biaya mah meureunnan mahal kumang yaya we meureunannya ku sorangan lah akhirna hasilna memuaskan mau tidak mau di mana parantos panen aya we tepung tahun haul nisab 10 kaluarkeun wayahna wa nisfuhu in sukiyat biha wajib dikaluarkeun satengah tina 10 lamun eta nyebor pepelakanana make biaya jadi wa nisfuhu satengah tina 10 berarti 1/5 ngaluarkeun zakatna 1/5 di mana-mana panen mun nalika eta tatandurana teh pas diceborna nange biaya berarti 1 ton 50 kilo ek jagongna rek naonna parehna rek gandrungna komo ayeuna mangawitan musim naon musim halodonya musim halodo Pak di NTB mah tos aya di Cirian sabaraha kabupaten parah eta mah naonna kekeringanana di urang mah sanaos lami halodo anggar we ka cai mah teu kiranya leres teh kamari hujan geuningan di sakalagiuskeunnya Pak ini agung balocor ya imah tuhnya tah palawargi sadayana gamaranana lamun eta pepelakan teh dengan biaya deui nalika nyeborna berarti kumaha ngulikeun neang cai atanapi nyedot cai di wahangan ngulikeun hasilna mah hasil tapi kahaol bahkan nisab kaluarkeun nisfuhu satengah tina 10 mau tidak mau itu wajib Pak wa ma jada ala nisabi jeung perkara lamun tambah kana nisab nyala mun nambihan hasil namanya tambihan deui we zakat anak kitu teh ngan kamari teh syaratna zakat teh upami parantos haul haul tepung tahun melak pare ngawitanana sawal sabaraha kali panen tah kapungkur mah aya anu 3 kali aya kapungkur mah yang 2 kali aya nama yang 3 kalinya satahun teh 3 kali aya nama Pak kapungkur mah 2 kali genep bulan sakali
eta anu 3 kali panen etangkeun we mangga tiap panen teh nisab nama nisab sakali panen kenging 2 ton sakali panen kenging 2 ton sakali panen kenging 2 ton berarti jadi genap ton haul wajib ngaluarkeun sabaraha genep kintal abdi mah moal ngantosan haul tiap panen we dikaluarkeun langkung sae sabab lamun ngantosan ke haul bisi beakeun manten nya aduh teu dijakatan teh heula teh angke we akhirna munang genep ton teh anu 2 ton teh cokot genep kintalnya tuh tapi lamun saharita panen saharita zakat langkung sae mangga jangan wajib nama perantos haul kamari atos ari haul teh tetep keunana ngalangkungan tanggal hijriah bulan Islam nu mawi sing apal Pak haul mama gentur haul mama adang sapi haul mama Purwakarta eta teh ngetangna teh tina etangan sasi hijriah Pak nangtukeun haul zakat nangtukeun haul ulama sepuh eta teh ngalangkungan tahun hijriah utamina ngetangna tina eta Pak nya ukhruj minhu biqistihi kaluarkeun kalawan bagianana nya sababaraha tah nya kumaha ngetangna we Pak kumaha ngetangna ngaluarkeun zakat tanduran mah lamun kengeng 3 ton 8 kintal berarti 3 kintal 80 nya 80 ngakacana eta oge Pak sabab ngahijikeun 3 ton 8 kintal tuh teruskeun wala zakata fiha duna nisabi tuh terkadang ngaluarkeun zakat lamun teu acan nisab teu acan nisab teu kedah sanaos parantos haul tepang tahun tapi teu nisab aduh hasilna sautik wae ieu geus 10 tahun dihitung-hitung teu aya nisabna tong dijakatan wala zakata teu kenging teu dikaluarkeun zakatna teu sawios-wios teu dosa maksudna lamun teu ngaluarkeun zakat sanaon parantos haul ngan teu acan nisab tapi haul mah acan ngan nisab mah atos mangga kaluarkeun oge tah mah Pak haul mah acan ngan nisab mah atos haul atos nisab acan tong dikaluarkeun ya kantos para hadirin rahimakumullah duna nisabi illa ayata tawa'a kajaba anu sunnah sedekah ai sedekah mah sunnah Pak ari zakat mah wajib ai sedekah mah rek nisab teu nisab Pak mangga sedekah mah teu dosa Pak ngan lamun zakat mah geus haul bari nisab teu dikaluarkeun dosa ari sedekah mah rek nisab teu nisab teu dikaluarkeun teu sawios-wios sedekah mah ngan langkung sae dikaluarkeun acan haul tapi hayang nyimpen kasayan tabarak tabungan bank akhirat dikaluarkeun we sedekahna teh kan salah sawios Pak amalan dina sasi Muharram terutama dina kaping 10 Muharram naon as-shadaqatu amalan midama sedekah eta Pak aya geuningannya kabahas kana amalan Muharram emut kapungkur Pak abdi upami subuh salasa kupun Bapak almarhum Allahumma gfirlah Allahumma yarham
sok dipaksa digugahkeun geus salat subuh di milu ngaji ka kaum asal mah haroream Pak piara ngaji ka kaum dipakiri Pak papa tadi dugi ka kaum teh da lain ngaji sare deui abdi mah Pak sare deui ulama unggul Pak salah sawiosna Kiai Haji Endang Muhtar ti Cipanas tadi teraskeun ku Saihuna Bojong Meron Kiai Abdul Qadir Raji dugi ka ayeuna di kauma dinten Salasa ihya teh Pak tauih ti kaum teh pa dinten Salasa mapah deui kapungkur mah teu acan aya toko kitab Iqra nya di payeuneun eta toko teh aya tukang bubur sanamina Mang Api apalin ya Mang Tis apalin Mang Api almarhum Allahumma maghfirlah pun bapak teh uih ti kaum teh sok nyimpang heula kadinya tah simkuring teh atona teh Pak ku dibawa ka tukang buburna eta atau Pak yang salah satu teh diajakan we ngaji naon sababna da balik rek ka bubur eta Pak eta almarhum Pak upami dina kaping 10 Muharram digratiskeun waduh eta biasana mah tabu 8 wina setengah jam ge erep sae Pak bubur Asyura sodako bubur dugi ka ayeuna we katalah dina kaping 10 Muharram teh sok sarodakoh naon bubur Asyura usah Nabi mah moal bubur bade seblak cenah berarti seblak Asyura abdi mah bade mie aci Asyura abdi mah bade kopi kopdud intina sedekah dina kaping 10 Muharram aya keistimewaan Pak margi Muharram teh salah sawios sasih anu dimulyakeun ku Allah wajar urang bahkan sakuduna ngamulyakeun bulan Muharram Allah nyalira ngamulyakeun bulan Muharram Pak dina Al-Quran kalimana Asyhurul Hurum pirang-pirang sasih anu dimulyakeun ku Allah 4 sasih Pak wallah dimulyakeun Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram Rajab salah sawios nu 4 teh aya Muharram Allah nyalira ngamulyakeun kana bulan Muharram atuh urang sakuduna Pak ngamulyakeun bulan Muharram kumaha ngamulyakeun bulan Muharram amalan-amalan anu tertera dina katerangan diceratkeun ku para ulama dina Muharram ieu kurang diamalkeun salah sawios ngamulyakeun bulan Muharram ngamalkeun amalan dina bulan Muharram nya salah sawiosna Pak sedekah dina kitab Nihayatul Jan aya 12 asa 10 Pak amalan dina sasi Muharram kaping 10 hiji amalan teh salat tasbih ari biasa kurang dipidamel salat tasbih iraha wengian nisfu eta ge nu osok anu tarama anger tara we aya geringan keteranganna ka dina Nihayatul Jan Pak mangga pidamel salat tasbih eta teh Pak sadayana doa digantos sadayana ku tasbih Pak dina ruku sujud iktidal calik antawias 2 sujud doa ibtida digantos ku naon ku tasbih teras sarakaat teh 75 kali 4 300 tasbih aya kisah Pak kapungkur aya zaman preman di dor di karungan nya aya hiji preman Pak tekengeng sur tekengeng salah sawiosna ajeuna teh Pak langsung emut ya Allah nah urang teh rek kieu wae da bakal paeh main Allah anu dibawa main Allah naon we ngarek tobat Pak lumpat ke hiji jalmi kan aya naon lain
kuring teh hayang tobat diterima moal ku Allah tobat urangnya. Allah malautan hampura asal bener we anjeun tobat pasti dihampura ku Allah. Atau kumaha kan ulah ka uing ka itu tuh kaajengan. Ayeuna kaajengan pas suping. Tepan jeung ajengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pangersa Kang Haji aya naon? Nah haja abi sejak silaturahmi alhamdulillah diterima. Kadua nama Kang Haji abi teh hayang tobat. Eta Kang Haji bungahna luar biasa. Nan abi teh pan loba dosa Kang Haji. Kauning aku Kang Haji sagala maksiat doraka kapidamel ku abdi. Nah diterima moal tobat abdi ku Allah. Ya Allah mah lautan hampura. Innallaha ghafurur rahim. Sanajan dosa anjeun sapertikeun budah laut lega keneh hampurana Allah. Bener sok anjeun tobat alhamdulillah. Hayang amalan Kang Haji daek dilaksanakeun mangga naon daek teh salat tasbih anjeun. Kumaha dibejaan Pak Kang Haji 4 rakaat di 2 salamkeun. Usolli sunnata tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tasbih 15. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Beres 15 ras ngaos Fatihah, tos Fatihah tasbih 10, tos tasbih 10 ngaos surah. Tos ngaos surah ruku tasbih 10. Terus ruku i'tidal tasbih 10. Terus sujud tasbih 10. Calikan tawis 2 sujud tasbih 10. Sujud kedua tasbih 10. Tatih deui rakaat hiji beres tah. Dugi ka dilaksanakeun ku preman eta Pak. Sabaraha dinten sakali, saminggu sakali. Saminggu sakali salat tasbih Pak. Dugi ka Ustad ge nya bapak-bapak tasbih iraha angke we satahun sakali cenah. Mangga rek tiap wengi ge, mangga rek tiap wengi Jumaah ge ieu preman Pak tiap dugi ka anjeunna pas sujud Pak ngaos tasbih dibarengan ku kecelakaan cimata ceurik Pak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ceri kata apa? Ingat kana dosa. Hese pan urang keur salat ceriknya. Hese Pak luar biasa tuh. Ayeuna Pak, ayeuna mah tos ngantunkeun eta cek ajenganana aduh mudah-mudahan husnul khotimah da Allah lautan hampura dia amalkeun Pak salat tasbih nya. Eta teh upami dipidamal teh hampir setengah jam 4 rakaat teh. Tapi dipakai salat setengah jam teh asalillah. Wah, nya. Asalillah. Tapi dipakai lalajo main bola mahna dunia ayeuna 2 jam lila teu nagennya Pak, Masya Allah. Manfaatkeun Pak. Gugah jam 2 memeh nyuci kopi lalajo TV kacai heula. Udang jam 2 tuluy kacai papang obe wudu tuluy tahajud 2 rakaat 4 rakaat terus tahajud tuluy ka dapur nyuci kopi tuluy ka tengah imah lalajo main bola dunia ganjaran menang karesep kalaksanakeun nya leres teh Wah. Paksakeun tiap penting lalajo dunia main bola dunia lebar tahajud heula usah dek 2 rakaat hejahe nya kan upami teh tahajud lebar Pak nya kesempatan eta urang hudang teh penting leres teh ngawahan ti ayeuna tos isya sare dumsak jam 2 hudang do nya PT lajo main bola pas waktu subuh dumsak sare adan teh kadenge coba subuhna subrang jam 6 Bang Masya Allah sa ageng-ageng ganjaran sunat moal ngalangkungan ganjaran wajib subuh mah wajibnya banyak. Hadirin rahimakumullah, amalan salah sawiosna tah Muharram 10 kaum 10 Muharram teh nyaeta amalan salat tasbih kadua saum. Ngan ulah sadinten pas saumna kedah 2 dinten.
margi tasabuh bil Yahudi nyarupaan ka orang-orang Yahudi sok parwasa Yahudi ge Pak. Dua dinten Tasu'a jeung Asyura. Ari Tasu'a mah 8 Muharram, Asyura 10 Muharram. Bari 10-11 mangga Pak. Ulah teh 10 hungkul nah bisa nyarupaan karena kelakuan orang-orang Yahudi Pak. Komo Syiah Bapak kaping 10 Muharram teh ngagebugan awak. Can getihan mah hayo we digebukan silih gebuk. Lamun keluar getih silih gebuk eta teh kiparat kana dosa. Lain kiparat kana dosa nyiksa awak sia ngagebugan awak nyerinya leres teh nya. Loh Pak aya amalan saum Pak. Hiji salat tasbih, kadua saum, katilu sedekah. Anu mawi sok aya kuliner nyobanya nama tiap masjid ge Pak. Pan ustad parwasa ada amalan teh lain puasa unggul loba aya 12 nya. Ulah dugi ka dikanturkeun sadayana. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Di mana aya tugas teu kapidamel kabeh ulah dikantunkeun kelah aya salah sawe dipidamel. Salat tasbih henteu, saum henteu, sedekah henteu, aya deui naon? Wa tausiatu alal iya ngabungahkeun kulawarga. Sing bungah kulawarga ari tata. Minimal dina resiko rada tambah. Nya rada tambah. Biasana mah 50.000 nama aja 100.000 mah ieu kan resiko. Bapak nah geuningan agung-agung teuing ari mamah atau teu kantenan atau pan bapak ngapangaosan nampi keterangan sina bunga keluarga dina eta kaping 10 Muharram alhamdulillah kan atau nangger bari 100.000 teh ceuk salah pamajikanna bapak mun resiko teh unggal poe teh sakieu cenah atuh tekornya tuh bunga Pak keluarga. Nah sabab keluarga teh amanah ti Allah Pak. Ari amanah titipan. Allah ngasongkeun amanat ka makhluk nu ngaranna langit. Allah ngasongkeun amanah ka makhluk nu ngaranna bumi. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Inna sayaqasna kaminu agung sur Allah aradna ngasongkeun kami al amanata kana amanat alas samawati ka pirang-pirang langit wal ardi jeung ka bumi fa abaina narolak wadana Pak berat Gusti abdi alim nampi amanah saha narima amanah wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Manusialah anu menerima amanah, cuman manusia mempunyai terkadang kadu sifat doluman dolim eta jelema jahula bodoh. Ieu amanah salah sawias amanah teh nyaeta kulawarga pamajikan anak eta teh amanah pati Allah bakal dipenta pertanggungjawabanana engke di akhirat Pak. Ya Allah berat Pak. Mau tidak mau orang sebagai kepala keluarga akan dipenta pertanggungjawaban di hadapan Allah masalah bodoh masalah anak. Jadi kayak kisah eta budakna asup ka neraka Pak. Sabab tukang doraka Pak. Tukang maksiat kabeh maksiat kalalap Pak. Maut ponis neraka. Nampi Gusti abdi diponis neraka sabab abdi tukang doraka di alam dunia nan abdi alim ka neraka nyalira Gusti hayang dibarengan ku bapa abdi hud haqqona min hadar rajul cek eta budak cokot hak abdi di itu lalaki saha lalaki eta bapa bahasa ku budak min hadar rajul min hadal abdi Pak bayangkeun eta budak jadi musuh di akhirat cana copot Gusti hak abdi di eta lalaki no sababna lam yu'allimani eta si rajul teh teu ngawulukan ka kaula abdi alim ka neraka nyalira hayang bareng jeung bapa abdi. Ya Allah Pak ketir tah lamun ningali kisah eta mah Pak loba kolot getol ibadah anak
haram jadah berikutnya pasti bakal jadi mamala anu jadi kolotna kagusur di akhirat nana neraka naudzubillah. Makana ayeuna urang mung dipercanten keneh ku Allah Pak eta tasarrufkeun urang kali ulah dugi ka keterlanjuran teuing meh naon meh murang kali urang jadi buah hati urang nyafaatan di dunia di akhirat bakal nyafaatan ka urang insyaallah lamun urang ngatik ngadidik ngajang jaring kana jadi putra urang nu atos-atos nu acan persiapan kantun tobatan we panginten nyata wa tausiatu aliyah hiji deui pada 12 kala-kalajengna amalan dina Muharram teh wa masrur sil yatim mastaka yatim Pak diusap kade kedah ditafsiran deui bisi ngadenge oh amalan dina 10 Muharram teh musab mastaka yatim eta si bapak-bapak neangan yatim Pak pek aya keur main bola barudak aya naon aya ulang kali yatim di dieu aya Pak duaan di main bola pirang kali cek bapak kitu mangga ayeuna panyampeurkeun aya naon Pak punten salira yatim muhun bapak bade ngusap masaka anjeun mangga diasomkeun Pak dua dicagap juk main bola deui cenah oh lain kitu geus dicagap bere bungahkeun leres teh tah bungahkeun yatim nah sabab Kangjeng Rasul manglupikeun abul yatama bapana yatim Pak bapana yatim Pak Kangjeng dugi ka waktos bade khotib Idul Fitri ningali murang kali nangis Pak Kangjeng teh panaroseula kunaon anjeun tepi ka ceri ningali batur hade upamake loba duitna nah ari abdi mah masih kene rudin kieu pakaian barutut nah ka mana bapak anjeun tos maot nyairaha maot bapak anjeun waktos nama waktos kirim perang jeung Kangjeng Rasul tidinya Kangjeng Rasul pa ya Allah bapak nama keur atau bunga di sawarga ieu budakna eueuh nu ngurus akhirna dicanak we heula ka bumina ka bojona ieu budak bungahkeun raksuka nu sae bere duit wah bunga eta budak Pak beres salat id ditaros ari anjeun hoyong gaduh bapak deui teh kantenan hoyong kumaha lamun bapak anjeun teh anu aya di hareupeun anjeun salira muhun nya saha salira teh ieu abdi teh Muhammad Rasulullah ngaguguk ceurik eta budak Pak jadi persapisan anjeunna gayong bapana bapak asuh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atuhun Pak makana Kangjeng Rasul mah Pak bingah naon Pak dugi ka aya hadis khairul buyut alladzi fihi yatim wa qiraatul Quran pansaesena bumi teh di mana-mana di bumi aya murang kali yatim diurus sapertikeun anak sorangan kaduana pansaesa bumi teh di bumi sok dibaca Quran Pak ari diurus mah teu Pak ngan osop aya santunan sami-sami keneh kisah nyata Pak abdi Pak 3 tahun tugas khotib di Pratama perbatasan Sukabumi Cianjur Pak karyawana hampir 20.000 eta perusahaan teh ngayakeun door presa tahun sakali umroh duaan Pak hiji waktos anu kenging orang Cianjur jeung orang Sukabumi mah teh jadi parek dijual panitia punten abdi mah moal janten bade artosna we cenah cek panitia moal bisa atau bade diical kalarencana abdi moal bisa cenah ayeuna teh jadi Pak menang umroh lebar kunaon anjeun teh ditampi eta umroh gratis da abdi mah sering kapungkur pantai KW cenah sanajan abdi angkat ayeuna da kudu aya jang jajana samentawi jang jajan teu aya ditolak we aduh lebar Pak nah palapah urang Sukabumi hiji mah ceurik Pak bunga cenah ma bapana ceurik hiji waktos abdi bade tausiah eta dibaprin waktos 3 menit kangge sambutan anu kenging umroh pek teh lain sambutan kala kaceurik dina mimbar Pak beres abdi tausiah teras khotib teras berjamaah jumaah beres jumaahan
abdi teh ka panitia pangmanggilkeun anu kenging umroh abdi hoyong ngobrol mah Pak Ustad ditiangon kok wah mapan aya setengah jam karek kulunyung datang Pak Ustad dia atau sumping mah nggak sok kalebet bade kersanaan Pak Ustad dupawi salira bingah teh kenging umroh bingah Pak Ustad ya Allah ibu Rama abdi narangis amalan naon anu ku anjeun diamalkeun teu gaduh Pak Ustad bohong teu gaduh bohong akhirna pasok emutan heula oh sugan ieu Pak Ustad datangi abdi teh aya yatim duaan tiap bade sakola enjing-enjing sok dipaprinan bekal 5.000 jadi 10.000 duaan saudara abdi teh tah wasilah anjeun angkat ka Mekah ngalaksanakeun ibadah umroh jalana hakikatna Allah jalana perhatian ka yatim ngahulang Pak curik ya Allah anjeunna teu emut Pak padahal eta dijadian wasilah perhatian ka yatim Pak pan kadang-kadang Pak mereka budakna aya lalaki teh ngan ai panonna neuleuh ka mana oh geulis nya hegae ari arek dikawin we nya ulah diheuleuyan we bayangkeun bahagiakeun yatim Pak makana di dieu ge aya santunan yatim Pak aya santunan yatim jompo ya mah buk berapa nya Pak abdi tos kenging 600 Pak sanes nakas aya sumping aya 100 Pak Ustad yeuh kangge yatim jompo moal satu Muharram mangga alhamdulillah ngan hoyong mah Pak ieu teh aya 30 na berarti hampir 3 jutanya Pak 30 ti payun di Pak RT teh geus sabaraha puluh saurangna teh 50 Pak namanya kenging 600 tah pilih aya anu gado milik rezeki diantos we langsung kasim kuring Pak nya para bapak hadirin rahimakumullah teraskeun Pak amalan yatim amalan Muharram di kadinya we nya wa amma zahabu panisabu isruna misqalan wa amma zahabu anapun ari emas panisabuhu ari nisabna emas teh isrona misqalan 20 misqal do kata bahasa misqal teh bahasa dina fikih bab zakat nama kana HP nya pamisqalkeun euy HP urang di mana teu kapanggih padahal eta teh bahasa misqal teh etangan dina bab zakat misqal teh Pak nisab emas Pak ku ulama dituliskan isruna misqalan 20 misqal alsa misqal sakumaha tah hiji aya anu samisqal teh 4 gram aya anu 4,5 gram jadi samisqal teh 4 gram aya nu 4,5 gram lamun samisqal 4 gram dikali 20 sabaraha gramen 80 gramnya upami 4 gram setengah 80 tuh makanya nak anu langkung ulah anu kiraan 80 gram dah 80 gram emas wajib ngaluarkeun sabaraha rubul usuri saparapat per puluh 2,5% nya nya saparapat Pak wajib ngaluarkeun makana jantan tolak ukur patokan ngaluarkeun zakat tijaroh zakat harta zakat ukurna teh kana zakat emas Pak kana zakat emas ukurna teh lamun boga harta saukuran emas 80 gram wajib ngaluarkeun 2,5%. Nah jadi tolak ukurna kana emas Pak ngaluarkeun zakat tijaroh, zakat dagangan atanapi zakat harta mudah kana ukuran emas 20 misqal Pak. Aduh da emas kapungkur jeung emas ayeuna Pak nyetangan kapungkur mah pan teu acan aya gramnya ayeuna aya gram teh Pak kapungkur mah ku misqal Pak